teh jam teh rusak apa kumaha. Tapi udah teh kekara diganti baterainya. Tapi udah teh ditempukeun teh ayo jam 4:30 teh tadi. Asal lapisan kana maghrib. Mau kaya teh we ayeuna mah teh. Nyangan adan Mekah. Tinggal setel adan deh, adan Mekah. Nah. Alhamdulillah. Buka euy. Allahumma barik lana. Amin. Nah, ieu teh kakarage adan asar geuning geus adan deui, bari ieu suarana deukeut, bari suara adan lagi geuning suara di luar ieu teh. Nari mana nyinaon nyapal cai kakarage 4:30 bari bakal adan gitu. Kapan nungguan adan di dieu mah lila? Kana mah teh kakarage 4:30 kene. Jadi kan inisiatif sorangan nih, nyetel adan sorangan. Tuh zaman ayeuna modern. Segala kesorangan. Cih sugan ge lo jalma kaos maneh mah kudu teu wajib puasa. Ieu geus deh teuing. Puasa teh meni lapar-lapar teh kieu. Ieu betul. Di kurilitan kieu. Kuat lapar. Yang basa disanguan ieu. Cih, ieu hees keneh wae. Udangnya geus beurang na ieu geus jam sabaraha? Nah atuh Neng, batur keur leuleus teh Gusti teh sok ngagangguna. Aya naon teh aya naeun? Bari teh nyaho atuh jam sabaraha Neng mah teu nempo. Jam ini mah da weujang. Aya kita 4:30. Udang atuh sare wae mah kalah makruh puasana gen tupang ka warung kan urang ek masak eueuhna naon. Ampun teuing atuh naik meuli naon ka warung. Sanggeula meuli pupuritan kieu beuteung Deng, bentar ge mah geus teu kuat ieu mah. Aduh, lapar ieu mah. Yang basa disanguan aduh. Yo, aya teh geus jam 4:30 na daek kitu ieu maneh buka jeung cai hungkul. Aduh, Deng, atuh piraku tas puasa sapopoe. Ngan buka ku cai wungkul atuh. Minimal kolak, geprek atuh. Mana ku cai wungkul, mana malas pisan aing mah. Aing atuh naik balanjana ka warung we maneh sudi mah. Atuh ieu kumaneh kapan ke urang mau masak nah ya, mejeng meuli dengan sauna. Oh, atuh aing kini teh ya leuleus-leuleus gitu da kumaha aing. Piraku buka puasa jeung ciherangkul mah. Pasti tinggal lulus kita ke warung nih, wah daya yang mata game nih, aduh. Nah itu saja malah lempang koloyong gitu juga nuker ngeplay. Mang Bojek itu mau. Wah, bergede. Mang. Nah, mulai. Aduh, aing ripu lapar lagi. Aduh. Enak geroan. Cager tapi mang. Si Ganu ripuh pisan gini. Gua keur tinggi. Aduh, buku aing teh keur lipuh ya teh lai. Keur memejana tinggi teh lapar wancik ieu teh. Kadi ditaku mamajikan aing ka warung meuli barang. Beli barang mah. Barang naon nu diharamkeun di bulan puasa. Tengok. Barang hakan. Wah. Tipain mang. Cih, si kasaiku naonnya. Manehna nu ngieun tebakan, manehna nu ngajawab. Kan edan teh nyamun keur puasa lamun ndang kieu. Mana ya baru udah Ramadan kieu kan sepi. Naon? Rame tadi. Dari segala. Udah. Ya teu kuat na lapar. Jang kereun heula euy. Tong leren heula. Jung ya. Jang kereun heula. Deui sare ya tuh. Cih. Dulu eta. Di ujung sare mana mah.
percon gitu dia. Mang. Maser. kumak. Beres naon? Maser. Percon dia teh aya tadi dia. Percon. Oh iya, kebenaran ya tinggal hiji deui ya. Ah, sok lah. Siapkeun. Tah. Ya, Oh. Waduh. Nuhun. Lucu aing jama ieu bener nu nyeungeut percon teh. Heh, minaon nyeungeut percon deuk kecuali aing nih gandeng pisan. Percon. Cina ira aing nyeungeut percon aing mah karek datang ka dieu mah. Disungat-sungut ieu panekna di urang mah teu mawa. Lah atuh da saha deui eueuh di jama salian ti maneh di dieu mah. Bari mah nyamun jurig mah nyeungeut percon bari bulan puasa. Pan bulan puasa mah jurig mah dibelenggu. Hih, siap buka aing mah teu nyaho aing mah karek datang ka dieu. Kertel leleus kieu datang-datang di amuk gerak. Mun teu puasa jageus ku aing dikulung teh tadi. Untung aing keur puasa ye keur leleus kieu. Seueuh daya ye mata ge taneuleul ge tuh. Seripuh aing mah. Lah teu nyaho. Sia lah paling geus hadeui atuh. Kumaha, bade meser naon? Ya bade meser tahu tempe teras mie sedap 2 eta babasoana hiji sareng eta weh masako genep teras pecai sareng itu kol duitnya ke 2.000. Ih loba pisan atuh anu di Bali teh. Tapi eta duitna cuma 2.000 atau 2.000 mah hege kana kecap hungkul wios arek. Heueuh nih ngan 2.000 nya. Kan tadi mah pasan 20.000. Ah tuh wios we ari mahina kana kecap hungkul mah ya artosna. Tadi loba pisan ngomongna meuli pecai, meuli tahu lah. Cuma 2.000 duitnya. Heuh tuh kan. Ya. Jika. Lah, geus lumayan kecap ge daripada teu menang naon mah. Nuhun A. Yuk. Itu masih beo ya sana teh. Aya kitu zaman aja mah. Eta sahari nu tak ketrok. Gandeng sana ganggu nanya. Sahari nu tak ketrok teh. Sahari aing ge teh ngalungkeun percon karepun imah. Untung teh kana suku ge aing. Sahari nya di mana? Mana mah kalau aja jahat duit kalau meuli percon sagala. Itu betenya urang ge. Dorong teh meuli percon. Eta mah aya jaman nu ngaheureyan tadi. Ngalungkeun percon ka imah. Nah sahadaya tuh lain ari lain maneh mah. Gua bakal cerok. Yo. Engke yo. Naon atuh mani gogorokan pisan da urang ente buang ih. Nah ning ieu kalah mali kecap. Catu bet nyaun tanyakeun we ka tukang warung pan mere dagangan 2.000. Nyayang menang loba mah. Caprak. Cih kapanarasan urang mah mere teh 20, nah ning jadi 2.000. Lah maneh mah wadul eta teh. Catu bet nyaun meureun maneh teh masalahnya ieu nyokot duitina pesa. Atuh kana jang kecap ke tinggal caian. Pan berbuka dengan yang manis. Ah aing es itu diganggu nah ini kene dieu udah ya. Aduh, aku tidak mengharapkan rupiah, aku tidak mengharapkan emas, intan, permata. Aku hanya mengharapkan maghrib, datanglah maghrib. Kaulah yang aku tunggu maghrib, kaulah penyelamatku.
Jangan lupa like, komen dan subret bisa di donate.